Kemana mana? Eta karo nyarong sokan ya. Nah, teh digawe. Eta henteu benang PHK kamari. Dedenya terus di mana? Balik ngarantau euy. Nyasok atuh ari kitu mah. Ugan bebenangannya. Duh, kumaha yeun nasib. Ampun Gusti. Hei, kenapa euy? Keur nyarong sok euy. Yang sarua tuh euy urang kita ieu nyarong sokan. Geus lila maneh, tapi urang asa karek ningali euy. Nyata anyaran orang mah karek benang PHK. Jadi nyarong sokan geuh. Pantes atuh anyar mah urang teh karek nempo. Dasa kabeh nu lingkupan daerah dieu mah urang arapal, soalna urang senior di dieu teh. Oh, geus lila. Pantesan geus bubunangan deui atuh pangsokna. Indeu ti mana wae maneh? Karek oge turun, malahan mali mah oge can sarapan-sarapan acang, leuleus. Naran atuh maneh keur can sarapan ti imah mah. Yeuh, kuring teh boga roti. Nuhun atuh aya kitu carana mah. Syukur atuh maneh aya kadaek mah. Geus beres di PHK teh, mulungan rongsokan. Nya eta ieu oge maksakeun ngandakeun ka gengsi mah dahar. Rek dijual ka mana teh rongsokan nu geus bebeunangan teh? Kasih ape urang biasana oge. Heuh atuh sok cing jongjon barang daharna. Geus beak deui roti teh euy, yah bisa edek deui. Nah, boga roti deui ti mana man? Bieu cikeneh menang deui tina runtah, dan nu tadi ge sarua tina runtah. Asli, nu bener maneh. Bener urang mah, kan maneh ge tadi ningali urang orehan ka itu. Ya doh sia nurus tunjung. Kuai parak-pak. Sariku pisan goe teh gini. Kayak nu gelut lah. Oh, itu anu gelut. Kumaha bisa teh wae. Ah, teh kudu ini tumpangan lah. Aslina Asli. sabungkusan. Sabungkusan naon? Uyah lah. Ayo. Siap mana? Pangmeukeun dia sabungkus. Siap. Urang nu di topi. Di dieu hijina deui sok lah. Siap. Aya naon euy? Aya naon ieu? Negara lu kan? Eta mah balad urang atuh. Kembaran. Geus, aduh ngadon gelut ieu. Aduh, mana itu? Geus, aduh bantuan atuh ieu. Mana?